Orang teh datang bujuk-bujuk, pasti cakar apa? Orang teh, karena teh daya. Apa tuh? Orang panjang orang, sesaukur daya. Orang panjang orang teh daya. Bapak RW, orang teh jadi bapak RW teh, dek meneruskan menjadi bapak kades. Visi-visi udah saya keluarkan, visi udah saya bentuk, udah semua pokoknya modal-modal. Tapi orang dek cari tahu lah, kabarnya bulan puasa, bener tuh? Di bulan puasa teh kerusuk-usukna dahar kolot, dahar kolot bener tuh. Nah, kebetulan pisan di area ulang teh aya kolot nata kena, keuleuhna caedo. Kalau kita terkenal, kamu kurang mulio, antena nanti lebih ka kilo-kilo. Bikin mangkokna dituang, pas dituang si kolot nak mangkokna si cendol dia langsung cuk nah didinya mah jo kieu jo hormat. Kebetulan ini teh pisangnya pisang raja. Agus daripada ngomongin kolot disini batal puasanya. Bapak Kades, kan orang teh mau mencapai jadi Bapak Kades. Nah, tadi sudah disebutkan visi sudah disediakan, visi sudah dibentuk, modal sudah dikeluarkan. Tinggal satu yang belum. Media partner. Orang teh butuh yang bisa mengendorse diri saya, yang bisa mengiklankan diri saya, yang bisa mempromosikan diri saya. Endorsement.
ada orang yang galuhur bujur orang tinggal kene geus ya balik ini ya carita ieu sok mana yang endos nya geus kieu we Bapak pikirkeun heula nya kumaha gitu konsepna tuh aluran teh janjian di mana terus geus gitu SMS-keun ka abi kumaha janjian di mana SMS-keun cenah daerah
bisi we bala-bala ya kan? Mending dirental cuman. Cik asalnya. Oh, kasar. Hasil. Akun 5 akun. Aslinya dari akun. Tahun baik, bete tahun baik. Bau. Ibu. Anet. Asem. Bener di kotor. Untuk ketika. Kelakan. Apa yang dia boy? Banyak uang ya. Dari kopi saya dari kopi. Sampurasun para laki. Sebelumnya kami pada cari tahu ya. Jadi di RW teh ayah Jalmi namanya Padipo. Si Padipo eta teh ya bagian pisah di mana? Ayah cetak yang hitung duit. Ayah di rumah liwat dibere. Hitung duit deui di rumah liwat dibere. Nyawa tuh banyak di rumah liwat rek di halaman. Nah, iya mah. Mana tuh? Nah, terus si Padipo teh ya suatu saat sakit keras euy. Eta mah dibawa ke rumah sakit. Geus di rumah sakit dibalikin deui. Soalna rumah sakit teh dibangun kene. Nah, ieu mah datang we ke rumah sakit bener, datang ke rumah sakit bener. Di ieu dipasangkan infus segala macam jeung nu kieu lah. Duduk. Iya, pindes. Terus ya mah sekian lama napas Padipo teh semakin jarang hingga Pak RW memberikan ini kertas ditulisan surat wasiat dilipat tapi sedikit. Terus itu teh menghembuskan napas terakhir Pak Padipo teh. Wah, kata mah saya RW sedih. Dibawa we alhamdulillah. Dibalikin deui. Kata-kata teh minta tambah.
tunjukkan kemampuan orang. Kalau Kunaon kok eta pernah? iya, udah hese di bawah kan? Ah, maya sok dikumpul ge. Geus nasib bae di dia. Orang kebahasa ya. Maya tuh bisa dikumpul ge. Berat kan berat. Saya coba cing saberat mau nih koper. Orang jadi juga kemampuan orang sebenarnya saya. Sok kuat mawa. Naon eta kok? Kali para Kosong eta euy. Untuk ketangkap dia. Untuk dibalikin deui ya. Maaf bisa. Aya deui kan aya? Ajuan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Dirinya di itu. Iya di dieu. Apal pake Apa di kiri? Ya orang yang pindah ke memang. Wes. Oh, ada di dia. pisaan gitu. Kalau untuk motor ini ya mah. Sok deui. Kurang pindah ke dia ya. Urang sok pikiran euy. Siapa siapa? Heuh? Oh, diri itu. Ada di dia. Sama atau Kang Rustam, aya kebetulan naon manggil urang ka dieu teh. Kira. Mana teh pan asisten urangnya. Tapi mana tuh foto urang? Ya sok atuh, aya foto nu mana urang ditempel dia. Wes. Sok atuh mangga. Nah, yang pertama. Pertama, lagi. Nice ya. Teman lain aku foto sekitar. Nice ya. Bener naon ya Allah. Salah heuy. Alhamdulillah. Hampura diganti. Foto kedua. Weh. Kieu ya euy. Sok lah kada di kiri. Tadi pilih foto katilu. Tarik. Foto katilu kalau Bisa. Kayak dipilihan di bumi. dipilihan orangnya orang efeknya di dia Kang Rustam sesuai dengan Kang Rustam. Benar. Karena dia aku mah cari minta informasi di si Jessica. Informasi naon atuh aya teh informasi naon deui ya Allah. Jadi si Pak RW di dia teh kumaha? Si Parewe. Si Kamdayan. Nek nyaho eta. Ieu urang bere nyahonya. Buka hiji. Si Kamdayan teh nya masuk ka awewe. Abi oge atuh nek mah. Lain ieu mah lain. Laingan hiji awewe ungu. Bawa awewe teh. Euy, playboynya.
geus kurang tarikeun, bisi geus kurang keluarkeun. Modal geus di KPV di Rojong. Tah fotona kudu geus mantap. Tong poho we nya fotona. Geura di ieu, geura disebar-sebarkeun. Geura di print, bener teu? Nah, eta mah sageus ieu ning urang segala.
tadinya tadi abdi dinari